Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten teh tiasa nyuhunkeun waktu sang sakedap. Nya mangga bade aya naon nya Neng? Kangge ieu bade wawancara pengajaran bahasa Sunda. Oh nya mangga. Hatur nuhun teh tos nyegilkeun waktosna. Nya bade ngabahas tentang naon nya? Iya tentang kesehatan ngajaga imun. Oh nya mangga. Kumaha ngajaga imun di keadaan kos kieu teh kuduna mah? Oh nya olahragi, terus mam anu sehat 4/5 sempurna, terus minum vitamin C, seueur berjemur. Olahraga naon nu alus teh kuduna mah? Sadayana lagi alus olahragi, cuman di keadaan pas kieu jadi olahragina cukup jalan-jalan biasa setengah jam 30 menit we yos, jalan-jalan di teras depan atau komplek. Mamun nu alus dikonsumsi teh mamun kos kumaha wae? Anu buah-buahan, terus sayuran, terus buah vitamin C, terus makanan 4/5 sempurna gitu. Ari berjemur teh alusnya ti jam baraha sampai jam baraha? Jam 7 sampai jam 10 anu alusna berjemur teh. Baraha jam kudu nama berjemur teh? Ya, iya setengah jam oge. Tapi lamun misalkan sambil jalan-jalan mungkin bisa sampai jam 10. Ari jelema anu teu damang kan teu bisa olahraga. Kumaha tah? Ya cukup we misalkan teu damangna nuju dirawat. Ya entos jalan-jalan di deket rumah sakit pakai kursi roda, lamun misalkan bisa mapahnya dituntun gitu. Kumaha ari pendapat teteh tentang keadaan kos kieu teh? Ya pendapat teteh mah nya ayeuna mah supaya ngajaga teu kena serang penyakit virus ieu, kita teh kudu sering cuci tangan, pakai masker, makanan anu sehat, terus sering-sering berjemur terus gitu. Terus lamun misalkan teu perlu Bahasa Sunda. lamun teu aya perlu nyantos tong ka mana-mana di bumi we lebih aman. Nya entos sakitu wae ti abdi. Nuhun upami awatos waktuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.